Bapak, pang meulikeun gorengan Jung. Mana duitna? Ya. Meuli gorenganna ulah ka warung kaler. Nah, Di kaler mah gorenganna 2003. Ayeuna 2025. Kabayang haseumna. berarti geus 22 tahun atuh gorenganna. Heeh, mata ulah meuli ka kaler Kade. Kawetan we. Karek apal euy. Ari bapak ka mana wae? Meuli lila meuli gorengan oge. Capek ka ditu ka dieu neangan eueuh wae. Ayana nu 2000 hiji, gorengan teh leuwih lila ti 2003. Naon aya keneh eta gorengan 2000 hiji? Na teu laku-laku kitu eta. Keur ayeuna mun asa rieut ieu sirah euy Gusti nu Agung. Dina dompet ngan tinggal goceng-gocengna. Terus rek kumaha mun kitu? Heuh ciganang geus meujeuhna ayeuna aya judul anyar Cianjur tu Mekah gitu tah. Oh, jika si Pendi CS lain. Lain si Pendi CS, Hendy CS. Oh, salah. Oh, pan bisa loba nu ngagit. Mulai. Ngan kitu we pagawean teh. Lain mah neangan duit. Sakitu beuki dahar, udud beuki, budak beuki jajan, cabakel gede beuteng. Ngogoler we. Indit ka itu neangan duit, sare wae. Bapak butuh naon ti mama? Butuh tati tatang. Naon tati tatang? Tati tatang teh bahasa kasih sayang eta teh. Ari mamah butuh naon sok ti bapak? Ya butuh duit atuh. Sapupu teh ngan sare we jeung sare. Ieu da hadir mah mau bisa dijual, mau bisa jadi duit. Ngan sare we jeung sare pagawean teh. Lieur ningali nanti ngan dahdir we jeung dahdir. Bapak, mama pangkarunyakeun da ka babaturan mama. Saha? Cek Mun. Emang kunaon Cek Mun? Pan apa sorangan ning Cek Mun teh can kawin-kawin. Talatah ka mama. Kumaha talatahna cenah? Oh, pangneangankeun duda anu bujang keneh. Pak, mama rek nanya naonnya? Atuh sugan nu araneh wae aing mah. Poho deui. Dosa kakolot eta teh cokolot baheula oge. Oh heueuh. Ari ngorong sopana kunaonnya? Ku korek kuping atau sikat gigi? Sikat gigi korek kuping. Ku gantar. Lain Pak, asa berat-berat teh nya cobaan hirup. Karek oge sakieu mamah mah. Batur mah aya nu leuwih ti kieu. Bapak lamun ngadegekeun curhatan mama, moal kuat. Asa piraku nepi ka kitu mah. Bener ieu mah moal kuat. Nu geus-geus ge teu kuateun. Emang mamah pernah kasaha eta curhat? Ka kipas angin. Ini parah nih. Pak, lain bapak teh keur stres, teu boga duit, teu boga pagawean. Heueuh, geus kumaha deui atuh. Muni bawel pisan. Cik atuh aya kahayang. Kahayang mah loba. Ngan dieur. Depan biasa nama hari nu stres teh sok jadi nu gelo. Embung. Naha? Jadi nu gelo mah hoream leumpanganana. Sekarang keul.